Nalika mendakan urang kahiji jalmi anu mana eta katinggalna jalmi teh nyaahan bageuran ka sasami katatanggi kapapada jalmi-jalmi, maka saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta jalmi caket ka Allah tur eta jalmi caket kana lawang panto surgana Allah, ngandung hartos eta jalmi bakal dilebetkeun ka surgana Allah. Tapi sawangsulna nalika jalmi ayeuna bakhil hartosna koret, boh koretna mah ka pribadi nyalira, boh koretna mah ka tatanggi kapapada jalmi, maka saur Allah beh dina saur Rasul eta jalmi teh tebih ka Allah, tur eta jalmi teh tebih ka pirang-pirang manusia. Tapi aya hiji anu caket bikeun jalma bakhil, naon? Naudzubillahi min dzalik, eta jalmi caketna kana naraka jahanam.